Sapuluh rupa perkara nu wajib ka ibu rama nu kudu dilakonana ku urang salaku putra. Hiji masihan tuangna ka ibu sareng karama tatkala maryogikeuna urang wajib masihanana ngahidmah nu kaduana nalika diparentahna ka urang wajib hukumna nyobadanan parentahna katiluna nyobadanan nalikana dicelukan mun kakuping panggentraan maka wajib diwaleran taat anu kaopatna kana parentahanana salagi teu nyaliwangna tina aturan agama. Lima lamun cacarita urang sareng ibu rama omat kedah lalaunan jagina da cariosan nu kagenep kawajiban lamun kolot meryogikeun kana umpama pakean peku urang pangmeserkeun lamun aya kamampuan buru-buru subadanan sabab eta kawajiban salagi mampu ikhtiaran lamun mapah sasarengan omat ulah mihelaan urang kudu dipengkerna kawajiban katujuhna nu nomer kadalapana kudu ngaridoanana kana naon wae rupa nu urang mikaridona mun hate urang sugema sepuh ge kudu ngarasa omat kudu milu bagja mun sepuh senang hatena kasalapan sabalikna urang kudu mikangewa kana naon wae rupa mun urang ngalakonana pamisepuh ngalakonan kana hiji pagawean urang kudu ngahewaan kana eta kalakuan ngadoa ka sapu
pituluhna ka Allah anu kawasa pangadakeun pangampura pikeun ibu sareng